Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak-kakak, kumaha kabarna kakak-kakak dinten ayeuna? Mugia urang sadayana dijaga salawasna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sateu acana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tentang ngajenan jasa pahlawan. Artinya mengenang jasa pahlawan. Ngajenan jasa pahlawan mangrupa kawajiban bangsa tur nagara. Sangkan para nonoman nu hirup dina mangsa kamardekaan bisa ngajenan jasa para pahlawan. Tangtu kudu mikawanoh kahirupan tur tapak lacak sakumna pahlawan bangsa, utamana para pahlawan di Tatar Sunda. Mengenang jasa pahlawan merupakan kewajiban bangsa juga negara. Supaya masyarakat yang hidup di masa kemerdekaan bisa mengenang jasa pahlawan, tentu juga harus mengetahui napak tila semua pahlawan bangsa, terutama pahlawan di Tatar Sunda. Pahlawan nyaeta jalma anu mibanda kawanian jeung pangorbanan dina ngabela kabeneran atawa dina perjuangan anu gagah berani. Istilah pahlawan nasional teh dipasihan ka sakabeh pajuang anu berjasa ka nagara Republik Indonesia. Berjuang pikeun nagara dina ngarebut kamerdekaan tina bangsa panjajah. Pahlawan adalah seseorang yang mempunyai keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran atau pada perjuangan yang dengan gagah berani. Istilah pahlawan nasional diberikan kepada semua pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia, berjuang untuk negara dalam merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Tengetan gambar-gambar anu dihandap ieu mangrupa pahlawan ti Tatar Sunda. Perhatikanlah gambar-gambar di bawah ini. Berikut ini adalah gambar-gambar pahlawan dari Tatar Sunda. Yang pertama ada Raden Dewi Sartika. Kemudian ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian ada Laksamana R.E. Marta Dinata. Kemudian ada R. Oto Iskandar Dinata. Kemudian ada Gatot Mangkupraja. Kemudian ada Raden Ayu Lasminingrat. Kemudian ada Profesor Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Prak tengetan cerita dihandap. Dina dinten ayeuna Bunda bade nyampikeun carita tentang pahlawan kaum istri ti Tatar Sunda nyaeta Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dibabarkeun di Bandung kaping 4 Desember 1884. Mangrupa istri terah menak di Tatar Sunda. Ramana Raden Rangga Somanegara nyaeta turunan kaluarga dalem Bandung. Nya kitu deui ibuna Raden Raja Permas, putra Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma opat nu kakoncara dalem Bintang atawa Bupati Bandung tahun 1846 nepi ka 1874. Hari ini Bunda akan menyampaikan cerita tentang salah satu pahlawan wanita dari Tatar Sunda, yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dilahirkan di Bandung tanggal 4 Desember 1884. Merupakan wanita keturunan bangsawan karena ayahnya Raden Rangga Somanegara keturunan keluarga bangsawan di Bandung. Begitu pula ibunya Raden Raja Permas merupakan putri dari Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma IV yang menjadi
Bupati Bandung pada saat itu. Raden Dewi Sartika nu sapopoe katelah uwi di lingkungan kaluargana kapaksa dikantun ku ibu Ramana sarta dititipkeun ka saderek Ramana nyaeta Raden Arya Suryakarta Adiningrat nu janten Patih Abdeling Cicalengka. Raden Dewi Sartika yang sehari-harinya dipanggil Uwi di lingkungan keluarganya terpaksa dikirim atau dititipkan oleh ibu dan bapaknya. Kemudian dititipkan kepada saudara bapaknya yaitu Raden Arya Suryakarta Adiningrat yang menjadi Patih Abdeling di Cicalengka. Dina kaprihatinan tur sedih kingkin jalaran dina mangsa budak keneh pisan kudu pisah jeung ibu Rama, Raden Dewi Sartika sadar rehna istri teh kudu sagala bisa sangkan teu salawasna gumantung ka batur sarta teu gampang dibobodok ku sing saha wae. Pada keprihatinan dan kesedihan yang mendalam karena semasa kecil beliau harus berpisah dari orang tuanya, Raden Dewi Sartika sadar bahwasanya wanita harus serba bisa karena tidak selamanya kita bergantung kepada orang lain serta tidak mudah dibodohi oleh siapapun. Di tahun 1802 di Bandung, Raden Dewi Sartika ngawitan ngawulangkeun sababaraha rupa kaparigelan istri jeung kamampu baca tulis ka kadang wargina. Pada tahun 1902 di Bandung, Raden Dewi Sartika memulai beberapa kegiatan untuk keterampilan wanita dan kemampuan membaca dan menulis, dan terkadang diberikan juga kepada warga di sekitarnya. Lantaran kesadaran Raden Dewi Sartika rehna istri kudu sagala bisa, Raden Dewi Sartika ngadegeun mugaran pikeun istri teh dinamian sakola istri. Ngadeg tanggal 16 Januari 1804 di Paseban Kuloneun Palinggihan Bupati Bandung. Dina tahun 1805 ngalih ka Ciguriang Kebon Cau. Tahun 1810 sakola istri robih janten sakola kautamaan istri. Karena kesadaran Raden Dewi Sartika bahwasanya wanita harus serba bisa, Raden Dewi Sartika membangun sekolah pertama untuk wanita yang dinamakan Sekolah Istri. Berdiri tanggal 16 Januari 1904 di sebelah barat Palinggihan Bupati Bandung. Pada tahun 1905 pindah ke Ciguriang, Kebon Cau. Tahun 1910, Sekolah Istri berubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dina kajadian Bandung Lautan Api, tanggal 24 Maret 1804 genep, Raden Dewi Sartika sakaluargi ngungsi ka Ciparai, teras ka Garut, teras ka Cineam. Di Cineam, panyawat nu parantos lami karandepan ku anjeunna kanceuh deui dugi ka pupusna kaping 11 September 1847. Anjeunna dikurepkeun di Cigadon, Desa Rahayu, Kacamatan Cineam, Tasikmalaya. Tahun 1850, makamna dialihkeun ka Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Pada kejadian Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946, Dewi Sartika dan keluarganya pindah ke Ciparai, kemudian ke Garut dan ke Cineam. Di Cineam, penyakit yang sudah lama dideritanya kambuh sampai beliau menutup usia pada tanggal 11 September 1947. Beliau dimakamkan di Cigadon, Desa Rahayu, Kecamatan Tasikmalaya. Pada tahun 1950, makamnya dipindahkan ke Komplek Pemakaman Bupati Bandung yang ada di Jalan Karanganyar, Bandung. Tugas jawab ieu pananya dihandap, luyu jeung eusi bacaan di luhur. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan isi bacaan di atas. Jawabnya di buku tulis masing-masing ya, Kak. Nomor hiji,
iraha dibabarkeuna Raden Dewi Sartika teh? Nomor 1. Kapan dilahirkannya Raden Dewi Sartika? Nomor 2. Sebutkeun opat pahlawan ti Tatar Sunda. Nomor 2. Sebutkan 4 pahlawan dari Tatar Sunda. Nomor 3. Ari pahlawan teh nyaeta? Nomor 3. Pahlawan adalah? Nomor 4. Iraha ngadegna sakola munggaran pikeun istri. Nomor 4. Kapan berdirinya sekolah pertama untuk wanita? Nomor 5. Iraha tur di mana Raden Dewi Sartika pupusna? Nomor 5. Kapan dan di mana Raden Dewi Sartika meninggal dunia? Silahkan kirimkan tugas ini via Google Classroom. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelasnya masing-masing ya Kak. Kemudian pengumpulan terakhir tugas pada hari Jumat 5 Februari 2021. Tetap semangat ya Kak. Terima kasih. Hatur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna kumaca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.